Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta pun Aditya Solehudin. Kaleresan sim kuring teh ayeuna ngabulang mata pelajaran bahasa Sunda kangge kelas 10 IPA hiji, IPA 2, IPA 3 sareng IPA 4. Kumargi nembe munggaran urang tepang jadi naonnya kangge ngamimitianan panginten urang wawanohan heula ya kumargi urang nembe naonnya nembe pendak gitu nya nembe ningal geuning oh ieu geuningan guru bahasa Sunda teh tah jadi ayeuna urang wawanohan heula gitu tadi atos swasta teras tempat tanggal lahir Bandung 17 Mei 1993 salpan 3 nah jadi bahasa Indonesia nandinya padumukan di Jalan Jenderal Sudirman Gang Mukhalmi 2 nomor 2 hiji garis miring 8 genep RT 4 RW 3 Kelurahan Jamika Kecamatan Bojong Loa Kaler ya teras nondinya biasanya perkenalan nondi sih ieu ngamimitianan ngadamel video pembelajaran jadi lamun misalnya aya nu rada kaku mah nya dimaklum we nya gitu. Iya, jadi kanggo pembelajaran bahasa Sunda kelas 10 salerosna jumlah bab tu aya 8 bab. Terus dibagi jadi 2 semester. Aya 4 bab di unggal semesterna. Kangge semester kahiji materina kangge 2 bab teh aya terjemahan sareng dongeng eta heula pangintennya dugi kangge pertengahan semester gitu. Terus pembelajaran anu bakal dilakukeun jadi pembelajaran jarak jauh nah gitu ya. Pembelajaran jarak jauh biasanya sok ngagunakeun Google Classroom gitu. Lamun Zoom meeting mah jarang sih bahkan tacan pernah nyobian ngangge aplikasi Zoom. Terus kangge ulangan biasanya kan lamun misalnya orang atos nampi materi pertemuan kahiji materi ya materi terus pertemuan kedua biasanya materi deui atawa ngan saukur ngulas unggul tim pertemuan kahiji terus langsung tugas nah bentuk tugasna biasanya aya nu ngadamel aya nu praktek individu sareng kelompok biasana tapi kan kualatan orang tetiasa non ya tetiasa kerja kelompok jadi tugasnya tetap individu gitu tugasnya individu janten paling aya nu ya kebanyakan praktek lah gitu seseuna mah praktek gitu tugasna atawa ngan saukur ngerjakeun soal hungkul gitu nah ngerjakeun soalna ke tiasa online jika Google Form atau nganggo quizzes gitu tiasa wae gitu. Nah terus kangge satos tugas nembe ulangan. Nah kangge ulangan harian biasanya Bapak masuk ngagunakeun quizzes ya aplikasi quizzes gitu. Namun misalnya hidup tacan kungsi atau tacan pernah ngagunakeun quizzes di sekolah SMP nah hidup mangga pilarian di YouTube cara ngagunakeun quizzes juga kumaha atawa pembelajaran juga ngagunakeun quizzes teh juga kumaha gitu tiasa ditinggal gitu di YouTube jadi santena nalika Bapak masihan ke pancen atawa ulangan ngagunakeun quizzes hidup terus tiasa ngagunakeun aplikasina gitu. Oh iya, sebelumnya ada yang tidak bisa bahasa Sunda atau bukan asli orang Sunda. Kalau misalnya ada gitu, jadi Bapak tidak memaksakan
kalian untuk eh, bisa berbahasa Sunda gitu. Apalagi kan mungkin ada eh, dari kalian itu bukan asli Jawa Barat, misalnya ada yang dari Jakarta atau dari Jawa Tengah atau dari Kalimantan, Sulawesi gitu kan, datang ke Bandung harus belajar bahasa Sunda. Nah itu kan agak sulit juga ya. Jadi eh, kalau misalnya ada kalimat atau kata-kata yang tidak dipahami, ya mungkin bisa dicari sendiri dulu gitu, artinya apa gitu. Tapi jangan sampai membuat kalian tuh malas untuk eh, belajar bahasa gitu, apalagi bahasa Sunda. Nah apalagi juga gitu kan untuk kalian yang emang orang Sunda asli gitu, piraku lah lamun misalnya nyari tamanges pasti lahnya nyari jeung babaturan komo jeung CS mah gitu kan, ngobrol pasti so ngagunakeun bahasa Sunda gitu. Tapi ngobrolkeunna pasti ngagunakeun bahasa nu kumaha. Di bahasa Sunda kan aya tilu tingkatan, aya nu lemes, aya nu sedeng, aya nu loma gitu ya, aya nu kasar. Seseueurna gitu kan, murang kali samilah hidup oge meureunnya taya hidup ngagunakeun bahasa Sunda teh kan saukur kekecapan atau kata-kata anu kasarna hungkul gitu, ngarah naon, ngarah katingali keren cenah, ngarah katingali naon ya garang gitu kan. Padahal mah pengucapan bahasa teh kan dina bahasa Sunda ya tilu tingkatan tadi harus disesuaikan dengan kondisi situasi lingkungannya gitu. Berarti Pak tekenya ngagunakeun bahasa kasar gitu nya tiasa lamun misalnya kaayana orang keur ambek, nah itu wajar gitu ngagunakeun bahasa kasar. Tapi lamun misalnya orang keur di kelas atau keur ngobrol jeung sepuh gitunya jeung orang tua jual ngagunakeun kecap kasar, aduh meureun teu ditampilin mah gitunya, teu dikepret mah gitu, aduh aya wae. Nah kebanyakan juga gitu. Bapak bukan menyalahkan bahwa kalian salah menggunakan bahasa Sunda lah, menggunakan bahasa Sunda gitu, enggak. Tapi cik atulah rada disesuaikan jeung konteksna gitu atau jeung situasi lingkunganna gitu. Biasanya kan lamun jeung babaturan oke lah gitu nya, jeung babaturan saeutik mah kasar atau loma gitu, loma atau kasar gitu, kebanyakan kasar sih anu ku Bapak denger mah gitu. Tapi kan lamun misalnya kumpul ya nongkrong jeung barudak jol keluar kancing coplok gitu kan, padahal eta urang kaayana keur aya di sakola sok jiga kumaha kan terpandangna kurang baik gitu, jadi dilihat orangnya tuh kurang baik. Kecuali lamun misalnya keur kumpul di base camp ngan eta hungkul, kelompok eta hungkul anu kumpul teh nyahe gae gitu kan, rek nyarita naon sekasar apapun gitu kan, selamat orang lain tidak melihat dan membuat jelek image kalian gitu. Ya kebanyakan juga gitulah. Jadi tujuanna diajar bahasa Sunda di DT lain ngan saukur naonnya nu penting mah lulus KKM gitu nya, nu penting mah nilaina alus gitu, nu penting mah menang nilai eta nu naon ya anu miris pisan mah gitu kan saukur, hanya untuk mendapatkan nilai gitu, tapi tidak ada esensinya gitu. Padahal mah kan bahasa mah itu kan naonnya dipakai sehari-hari, jadi bakal katempo. Komo lamun misalnya nyariosna sareng Bapak atau pas Bapak ngalewat hidup jual ngobrol gitu nya jeung rerencangan ku Bapak mah eta pasti dinilai gitu. Dinilai kumaha cara nyariosna gitu, kumaha cara naonnya ngagunakeun bahasana gitu. Katingal jeung dinilai ku Bapak mah gitu. Baelah da ayeuna mah keur online kieu cenah. Lain masalah ku online henteu gitu. Kebiasaan urang naon ya ngagunakeun atawa nyarita bahasa Sunda teh kan bakal kababawa ke lingkungan gitu nya. Jadi lamun hidup taruh lah gitu aya di hiji lingkungan anu babasaan teh atau anu ngobrol teh hayu bahasa Sunda anu kasar
jago tah lamun bisa bahasa lemes pas hidup asup ka sakola hese tah. Asli ieu mah ngabejaan pakeut ceuli ucing. Bener kusapa geus kabiasaan gitu nu ngaranna kabiasaan teh atuh hese dileungitkeun nya bener teu. Gitu jadi ya dibiasakan untuk kita teh mulai hiji peka terhadap lingkungan gitu ningali situasina juga kumaha gitu lamun ngobrol jeung kolot juga kumaha gitu lamun ngobrol jeung babaturan juga kumaha gitu. Oh berarti Pak lamun misalnya ngobrol jeung babaturan lemes da asa kumaha nya selama babaturan itu nerima jeung bisa ngajawab nya tidak masalah. Henteu salawasna urang lamun jeung babaturan teh kudu kasar kudu lomah henteu bisa kok gitu. Tapa nu lieur teh cenah bahasa Sunda mah loba tingkatan nu tadi cenah ya. Aya bahasa naon? Bahasa lemes teh cenah aya bahasa loma teh lieur cenah apa eta anu jadi spesialna bahasa Sunda teh kusabab aya tingkatan-tingkatanna gitu. Sebenarnya teh di bahasa Sunda wungkul sih, di bahasa Jawa di bahasa Jawa eta kan aya sama gitu. Di bahasa Sunda oge gitu gitu. Jadi kita mah mengutamakan apa ya? Kesopanan. Eta geuningan. Ya. Jadi urang dina kekecapan dina ngobrol teh gitu, dina ucapan nu dikeluarkeun ku urang teh harus ditinggal gitu, harus ditinggal. Harus dilihat gitu siapa orang yang diajak ngobrol sama kita gitu. Itu yang mengutamakan unsur kesopanan dan itu teh Indonesia banget gitu ya. Itu teh udah ciri khas Indonesia banget. Jadi matakan kunaon orang Sunda mah disebutnya sararomea sok kusabab ya gitu lamun nyarita teh jeung leng naon nya jeung gerak tubuhna gitu kan ka bawah gitu jeung intonasina nah juga gitu. Jadi katinggal ku batur teh aduh orang Sunda mah cenah balalageun cenah gitu. Nya beda deui lamun misalna geus nonton atau geus naon nya geus lalajo Persib gitu eta beda deui gitu. Udah nah jadi serak gitu. Naon deui nya? Oh iya. Anu jadi tereueusna teh biasana ya nya biasana. Ieu nyarita we gitu. Bahasa Sunda teh sok dianggap sepele gitu. Kena bahasa Sunda mah da kalem lah bisa lah gampang lah cenah. Weis kade ulah ngagampangkeun. Ulah ngagampangkeun ulah nanya. Ya ulah ngagampangkeun maksudna ulah ngagampang teh kan nu namina bahasa tuh ada sesuai porsinya masing-masing gitu. Bukan berarti bahasa daerah itu bahasa yang kuno gitu. Bahasa anu geus naon geus lila lah anu geus prasejarah teh mah. Padahal mah kan masih kena dipake geuning tahun ayeuna tahun 2020 coy. Masih make bahasa Sunda sok anger kan. Nah, jadi kudu bisa nempatkeun diri gitu bahwa kedudukan bahasa itu semua sama gitu. Jadi kadang nya papage kadang sok naonnya sok ningali lah gitu barudaknya pirakeun kana pelajaran bahasa Sunda gitu. Tapi kan padahal mah gitu kan nu namina bahasa Sunda penting. Bahasa Indonesia wajib gitu ya. Bahasa asing juga perlu gitu kan. Jadi kedudukannya sebenarnya sama gitu. Cuman kebanyakan orang tuh melihat bahasa tuh yaitu karena jarang dipakai atau naonnya dipakena. Contoh lah bahasa Inggris gitu ya. Dipakena kan biasanya ke orang bule. Nu ngaranna orang bule mah mereka naonnya kararasep gitu nya, garulis gitu nya. Aduh, cenah orang luar negeri atau bule-bule mah tuh kararasep jadi kesana teh gaul gitu nya nggunakeun bahasa Inggris. Tapi da teu kitu oge. Ya, teu kitu oge eta mah kumantung urangna gitu. Percuma orang ngomong bahasa Inggris atau ngerti bahasa Inggris tapi nggunakeun kekecapan anu salah lah gitu misalnya gitu. Kan teu ngaruh oge gitu. Jadi nu penting mah bisa nempatkeun
bahasa itu gitu. Pak, saya bukan orang Sunda, tapi saya harus harus bisa bahasa Sunda untuk sekarang, karena tuntutan akademik misalnya gitu. Tapi saya nggak masuk terus dan nggak ngerti. Itu bukan masalah nggak ngertinya guys, jadi itu mah karena tidak ada kemauan untuk membuka hati belajar bahasa gitu. Contoh, namun misalnya orang yang diajar bahasa Spanyol gitu, orang kan nggak ada basicnya, kayak basic orang keturunan Eropa lah gitu, tak basic gitu, tapi orang yang diajar. Namun misalnya orang tenarima atau kapak sama jika mual asup eta pembelajaran ngeunaan bahasa Spanyol teh, nu pasti nu kahiji hidup beuki heula atau resep heula karena sepak bola negeri Spanyol misalnya gitu kan, eta jadi kairutnya, jadi tertarik gitu untuk mempelajari bahasanya, soalnya ada hobi yang yang sejalan lah gitu dengan apa yang ingin dipelajari gitu. Jadi namun misalnya hidup resep ka Persib ya resep ka Persib, lamun hidup resep ka Persib nah tuh aya bahasa Sundana teh kudu dipelajari, kudu soson gitu, harus serius gitu dipelajari gitu. Kalau untuk orang luar Jawa Barat gitu. Ya, seperti itulah kehidupan bahasa Sunda gitu ya. Keluh kesahna bahasa Sunda. Padahal bahasa Sunda teh ada beberapa fakta yang memang bahasa Sunda tuh emang menarik gitu. Menariknya dalam arti spesial lah. Kaiji bahasa Sunda teh bahasa panglobana nu dipake sa Indonesia kadua tapi sanggeus bahasa Jawa gitu. Nah, terus jumlah penuturna oge kira-kira saberapa puluh juta ya, 50 jutaan mah aya meureun nya, apa pake tapal sih. Ya hidup mangga pilarian nyalira we gitu. Pokoknya mah leuwih ti 50 jutaan mah aya lah gitu. Seueur gitu. Kadua eta teh sok bayangkeun. Terus kebanyakan orang luar tuh hayang diajar bahasa Sunda. Maksudnya hayang diajar bahasa daerah gitu. Tidak hanya bahasa Sunda, tapi ini kebanyakan oge lah sok oke. Pokoknya hayang mempelajari kebudayaan Indonesia nya, salah satunya juga bahasa Sunda gitu kan. Itu jadi jadi peluang untuk kita bahwa itu teh jadi ladang usaha kita gitu ya, selain untuk melestarikan gitu ya bahasa kita sendiri gitu. Ayeuna sok ketika orang luar atau orang barat gitu ya loba gitu nya nu hayang diajar bahasa Sunda gitu, sedangkan orang Sunda na oge marumal sok kumaha oke diklaim misalnya bahasa Sunda atau bahasa Sunda teh geus moal bisa dipakai di atau geus eueuh nu make deui gitu nya geus ya udah pasti nyeri hati sok. Tah ngomong-ngomong nyeri hati ya, nu ngaranna bahasa Sunda mah kan bahasa ibu. Yang namanya bahasa ibu teh bahasa yang pertama kali dikenalkan oleh ibu gitu, khususnya orang Jawa Barat ya, bahasa ibu. Tah bahasa ibu eta teh lamun diomongkan ku urang, lamun diobrolkan ku urang nanya asa ngena gitu, ngena ke dalam hati gitu, artinya masuk, artinya terasa gitu, bahasanya tuh masuk ke dalam hati itu bener. Contoh, lamun misalnya hidup nembak menggunakan bahasa Inggris, aduh orang Sunda nembak pakai bahasa Inggris gitu. You are my sunshine, will you marry me? Soalnya udah ngajak kawin apa ya, I love you gitunya, I miss you, itu mah standar lah, ente ngena gitu kan hati teh. Sok coba lamun misalnya urang teh nyaah ka anjeun, nyaah bisa pasti eta mah tok cer sok
atau misalnya lamun nyarekan make bahasa Sunda, nyarekan make bahasa Inggris, go to hell, bloody hell, bloody salah, itu kudu disensor sih sebenarnya. Atau kamu tuh ya ngerjain salah terus, asa teu beunang teu ngena kana hate. Sok carekan bahasa Sunda kumaha. Moal dicontohan eta mah sok we rasakeun nyalira lamun dicarekan ku mama ku bapa make bahasa Sunda, ngaranna nyeri hate teh bener nyeri hate. Beda lamun misalnya dicarekan ku kolot tapi menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa sejen, beda asli. Tah eta keistimewaan teh. Keistimewaan teh jadi orang teh bisa lebih meresapi gitu setiap perkataan anu muncul teh gitu. Naon deui nya keistimewaan bahasa Sunda. Iya pokoknya mah pengajaran bahasa Sunda juga gitu. Biasanya Bapak materi heula, tos materi tugas, udah tugas ulangan. Itu unggul sih. Hidup ulah nepi ka naon nya. Ulah nepi ka orang yang diajar bahasa Sunda karena terlalu menyepelekan lah gitu. Padahal ini penting gitu, bahasa Sunda juga sama-sama penting gitu. Jadi masalahnya kan ieu bahasa urang sorangan, bahasa indung urang sorangan gitu ya, bahasa khas urang Jawa Barat gitu kan, kudu ditanjeurkeun ya bahasa Sunda teh. Jadi Bapak mah miharep hidup nyalamun nyarita teh sok we ngagunakeun bahasa Sunda gitu. Bapak tidak melarang hidup nyarita nyarita ngagunakeun kasar loma, ai kasar mah geus tangtu sih lamun kadenge ku bapa ya geus we dicarekan gitu. Tapi lamun misalna ngagunakeun bahasa Sunda nu loma atau nu lemes gitu nya, praktekeun gitu sakali-kali mah gitu, atau diajar lah salit-salit mah gitu. Da eta manfaatna teh pasti karasa lamun misalna urang geus gede gitu. Lamun urang dibiasakeun nyarita bahasa Sunda, tapi bahasa Sunda nanti anu tidak sesuai naonnya, sangeunahna we nya gitu. Aduh, eta bakal palaur dina nincak orang hirup di masyarakat gitu. Jadi kesan anu timbul di masyarakat pasti goreng gitu. Ulah ulin jeung saeta deh saeta kitu geuning ngobrol bahasa Sunda teh can. Nah, kan karasa gitu. Jadi dibiasakeun lah gitu. Orang kan sanaos misalnya aya bahasa kasar tapi cik disesuaikan jeung konteksna gitu atau jeung suasanana gitu. Bapak nitip jadi hidup masih nanya tetap belajar bahasa Sunda. Pokoknya ke lamun misalnya aya tugas-tugas mangga tiasa ngechat di grup nanti kata Bapak nitip hidup nonya jaga nama baik orang Sunda gitu ku cara ngagunakeun bahasa nah gitu. Kusabab lamun lain kurang rek usaha deui eta bahasa teh gitu kan. Mung sakitu unggul ya anu tiasa ku Bapak dijelaskeun seputar bahasa Sunda gitu nya. Punten nya nyariosna rada ngaler ngidul gitu nya kaditu ka dieu da sok asa teu nyara rambung cenah si Bapak mah. Nya namina oge perkenalan aya nu ngaranna perkenalan mah ngobrol heula we nya gitu. Kalau misalnya aya nu bade ditaroskeun mangga tiasa hubungi Bapak di WhatsApp nomorna 0878272233 ya, atau tiasa langsung nyungkeun ka wali kelasna mangga gitu ya. Eta unggul panggitan anu tiasa kapihatur kangge dinten ayeuna urang tepang di Minggu Payun. Sampurasun.